Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring Ujang Combro. Dinu danget ieu simkuring bade naraskeun deui caritaan dongeng anu kamari. Mung ayeuna mah nu pikeun janten temana ngeunaan perang Fijar. Masih dinu dongeng anu ngeunaan Muhammad Al-Amin. Mangga atuhnya ka pamiarsa wilujeng didamukeun. Dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan Muhammad Al-Amin part katilu. Perang Fijar. Zaman Arab jahiliyah keneh di antara rupa-rupa karamean anu pangkajojona nyaeta anu diayakeun di Ukaz, hiji tempat anu pernahna antara Taif jeung Nahla teu jauh ti Arafah. Lamun ninggang dina waktuna salila saminggu campleng di dinya lumangsung rupa-rupa acara lir ibarat pasar malam. Geus puguheun ari anu dagang mah daratang ti suklakna ti siklukna marawa rupa-rupa dagangan. Ti mimiti kadaharan nepi ka kaen katut pariasan. Nu ungkena dagangkeuneun deui ge baralanjana teh nya di Ukaz. Di dinya mah sarintakan balanja teh bisa meunang rupa-rupa barang. Salian ti eta hiburanana teu kurang-kurang. Nu arahli kana nganggit syair di Ukaz sasatna parebut nembongkeun momonesna. Kitu deui anu arahli kana pidato. Malahan para pandita Yahudi jeung Nasrani ge bedas-bedas ngajakan ka balarea sangkan anut kana agamana. Ari anu nyarembah keneh kana berhala angger mun bemeunanganana rada mucekil teh sok paloba-loba jeung paalus-alus dina nyadiakeun sasajen anu engkena digundukeun di gigireun Ka'bah ku rame-ramena pasar di Ukaz. Teu sasatna parebut harayang bisa marawa dagangan sorangan. Padahal geus aya aturanana barang nu saha dibawa ku saha sarta kudu dibawana ka mana. Kabeh teu bisa sakama-sakama. Eta sababna salila puluhan taun karamean di Ukaz beunang disebutkeun lumangsung kalawan lungsur langsar. Tepika dina hiji mangsa kafilah Hawazin anu geus matuh mawa sorangan daganganana ka Ukaz dipegat ku Bani Kirana di tengah jalan. Malah salah saurang anggota Bani Hawazin aya nu nepi ka hanteuna ku Bani Kirana. Nenjo kajadianana kitu Bani Kirana ge henteu cicingeun. Maranehna buru-buru nyusul kalawan niat hayang males pati. Sabenerna harita teh geus asup kana bulan suci. Saha bae oge teu kuat nahan amarah. Eta pantangan teh ku maranehna dirempak. Eta sababna perang harita teh disebutna perang Fijar. Nya eta perang anu lumangsung dina bulan suci. Perang Fijar teh lumangsung 4 taun lilana. Henteu terus-terusan saban waktu. Mungguh zaman harita urang Arab jahiliyah geus biasa ngalatur sorangan. Iraha waktuna perang jeung iraha waktuna reureuh.
Perang Fijar ge cenah dina satauna teh paling ukur popoean. Basa perang Fijar anu munggaran kajadian. Muhammad karek nincak 15 tahun. Ku paman-pamana sok dibawa kana perang tea. Tugasna nu utama mah ngumpulkeun jamparing musuh anu engkena dipentangkeun deui ka pihak lawan. Tapi kulantaran perangna sorangan mayeng mang taun-taun kadienakeun mah Muhammad teh sok pirajenan milu mentangkeun jamparing ka pihak musuh. Eta teh pangalaman munggaran anjeunna kalibet kana perang. Beh dituna keur jumeneng keneh Hasyim kaayaan di kota Mekah teh beunang disebutkeun ti istingkerim. Hasyim dipikolot ku sararea. Sakur katangtuan anu geus ditetepkeun ku anjeunna. Ku sararea ge pasti diturut. Sabalikna mun aya anu basangkal kana aturan anu geus disaluyuan ku sararea, geus pasti kudu sanggup nandangan hukumanana. Sabada Hasyim pupus, kalungguhanana teh diteruskeun ku putra-putrana. Tapi beuki dieu beuki nambahan anu parebut pangaruh. Sanajan tacan aya anu bisa nandingan ka Hasyim, tapi maranehna teh geus bisa ari jadi raja leuletikan wae mah. Komo sabada tilar dunyana Abdul Muthalib mah ti mimiti harita taya saurang ge anu dipikolot ku sararea. Sabalikna sing saha bae anu ngarasa dipikaserab ku nu sejen manehna bisa netepkeun putusan sakama-kama kumaha karepna bae. Nya dina mangsa harita aya hiji Badawi ti pasisian nawarkeun daganganana ka kota Mekah. Kabenaran daganganana teh dipikahayang ku As bin Wa'il. Mungguh keur ukuran harita As teh kasebut jelema beunghar jeung diajenan ku sejen deui. Ceuk sareatna asa naon hesena lamun manehna meuli dagangan urang Badawi teh ngan orok kaya. Basa si Badawi teh nagih bayaranana. As bin Wa'il teh kalah nyentak. Ngarasan sejen moal aya anu wani ngahalang-halang kana kahayangna. As keukeuh teu daek mayar sanajan ari barangna mah terus diampihan. Kangaranan urang pasisian anu sifatna masih keneh polos. Si Badawi teh keukeuh peteukeuh menta dibayar. Tapi As oge keukeuh deui embung mayar. Ngarasa diteung-teuingan bari manehna sorangan teu ngarasa salah. Teu ngahaja ngumpulkeun jelema ngan ieu mah awahing ku nyeri hate bae. Ari si horeng aya sababaraha urang anu malah ngahatean sangkan Badawi teh ulah eleh kitu bae. Tungtungna sababaraha urang anu mangkarunyakeun kana nasib manehna teh karumpul di imahna Abdullah bin Jud'an. Nya di dina manehna sumpah niat babarengan ngabela si Badawi anu keur di kakaya ku nu sejen. Harita keneh maranehna sapuk ngadatangan As ka imahna. Barang geus pajonghok pok bae dicaritakeun yen maranehna
Nah aja datang teh rek nagih harga barang dagangan urang Badawi anu geus dicokot ku As bin Wa'il anu tadina keukeuh embung mayar teh. Ari geus direntau kitu mah ngarasa sieun. Nyacreng bae dibayar sakumaha hargana. Salah saurang anu milu sumpah di imahna Abdullah bin Jud'an teh nyaeta Muhammad. Ari sumpahna katelah hilful fudzul. Harita sanggemna ka para sahabatna sabada anjeunna jadi rasul. Aya sumpah di imahna Abdullah bin Jud'an. Demi eusina sarerea sapuk arek babarengan melaan nasib anu dikakaya kalawan henteu adil. Lamun ayeuna aya deui sumpah seperti kitu anu tujuanana nyegah sing sabae sangkan ulah sakama-kama kuring pasti bakal milu deui. Boh perang Fijar boh hilful fudzul. Mungguh pikeun Kangjeng Nabi mah sasat jadi bekal dina engkena nyebarkeun ajaran Islam. Tah kitu pamiarsanya dongeng anu gaduh temana nyaeta perang Fijar. Lumayan lah menarik. Ieu teh kalanjutan tinu dongeng nu kadua. Ya lumayan lah. Aya urutan gitu. Ieu teh dongeng anu ngisahkeun Kanjeng Rasul. Mungnya mun kitu rada lumayan nya gitu. Aya nuansa Islamina gitu. Pamadaina ceket-ceket bulan Ramadan insyaallah ya. Mun atuh kitu nya kapamiasa simkuring bade pamit lah. Engke we diantos di tema nu sanesna. Mangga abdi pamit lah nya. Mangga tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.